Aduh, buat enak ya, pemandangan ya. Mantap ya mah. Mantap surantap namanya. Pikir-pikir anak buah aing kamar. Nanya. Geus sok geus jam boy jam sekieu teh ya. Ieu tangkurak-tangkurak dan atuh. Kok tangan adinya. Aing mau seksa anak buah ieu. Tidur na ni mati kaun di mana? Euy aing. Ngakeun gitu euy. Kang Bota itu. Ngakeun gitu euy kana ngabota euy nyaho. Mau mati saunnya. Wah, ieu teh. Tuan balik kita dia. Nyakeun ka aing. Jelas dong. Ini mana Ki? Mana biasa nyolong numis. Oh. Yuk Ki, urang neangan imah aki tekepang ieu kemari aing. Oskrot kalungit nya cek aki berarti nya. Kalungit temen ka imah aki. Naon coba Ki? Katangga ngalapa. Aing. Dia orang buta heula eta sana tah. Oh atuh. Tapi jauh kene. Ayam tadi itu ayam cepat. 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 Oh, pakai jauh ceklen ai. Mana lagi? Oh, cepat. Yo. Oh. Yo, ente sakit dah. Yo. Sok. Yo. Tah. Iya. Nah, cepat kan? Secepat kilat atuh guys. Kakak, ayo bingung ieu. Iki saon. Itu kisaon. Palsu itu. Iya asli. Masuk. Tong masuk. Anjing aing lieur anjir. Kisaon. Itu kisaon. Aing bingung ya? Bingung aing anjir. Pastilah. Woi, sia. Rubah sia. Mau. Umuran aing. Wah, belum teh. Niru-niru kos aing bari jeung topi eta salah deui. Ah, sia lupa su teh. Ye, asli mah. Rubah lah sia rubah aing nyaho sia sebenarnya. Aing rubah identitas. Eta si guru ah. Rubah. Ah, iyo geuningan goblok makhlukna anjir. Iya makhlukna geuning. Ah, goblok aing hebat teh Ki. Ini lawa ada apa Ki? Wani kali ya? Oke. Anjir. Kompak ieu bareureum. Acup teh ya. Wah, karek nempo. Nempo kumaha? Karek nempo ieu saha? Lain maksudnya bisa berubah jadi aki aing goblok, ketipu di situ kene Ki. Tah, ieu teh salah sahiji murid aki. Oh, nutos majeng ilmuna. Pantes aja mirip pisan
bunglon Ki. Oh, jelas atuh. Yo, tinggal ikut. Buset. Wah, Anjir. bener. Kalau ke dalam Pak. Luar biasa kan? Ya, kau kami ya. Cuy. Nah. Udah nyeri gini? Nyeri aku. Saya mantra balik balikan deui. Nah. Nah. Oh. Ih, dong atuh Ki. Terbalik lagi teh Pertama terapunya. Lain aing bisa gitu eta. Aja atuh bisa jadi naon. Kemarin Ki anu jadi uji teh. Oh. Bisa eta. Urang uji. Tah, urang mah jadi uji teh. Ngaleungit aing gara tong sampah. Wah, jauh kana jalan tong sampah ieu. Kurang kena tuh. Salah mantra ada, Mang. Yo, kudu lobakeun tanpa di luhur kenteng. Dipucukna tapi. Berat oge Ki. Ye, panas poe tapi. Sama main naon sih? Kan ameh tutung atuh ganteng. Rubah. Sudah meh bisa. Kan bisa rubah tuh carana tuh. Lain bisaan anjir. Ahli. Goblok. Bisa ahli. Hampir setara jeung Lepangkeun atuh, lepangkeun. Namina. Ya? Paul. Ki Paul. Anak buah teh. anak buah pertama. Tapi ieu teh geus janjian apa kumaha ieu teh? Atuh bareureum ge teh. Waduh, Ayo juga tuh. Oh, ieu ciri namanya. Geus aya di dituna mun Nah, itu di kontrakna ciri anak buah kisah wae mah seperti deui. nah, orang mah hejo. Tadi mah Nyebak mana jadi beureum mana? Tah, salah sahiji. ilmu deui wae anjir. Eta mah ilmu bunglon Ki. Tapi urang mah tong pas bunglon nya, kade. Kate urang mah ngomong. Ye, lain mah mawa ka dia teh kakak. Orangnya bisa sih. Bisa, yuk Ki. Oh, Kalau menang di akit ya. oh, geura tinggal itu kaki. Nyokot di warung batur kayak ini Ki. Sok. Ngali urang. Sok mana lo? Oh, mana? Kayak apa? Yang urang ke Samsu. Nah, lu sama mah. Wah, manya wae. Super. Orang arek. Ya, Ki. Tong jingo di wae atuh geus. Aduh, aing Kan baik atuh Ki. Jinggong mah itu lebih ya Ki, lebih tah. Kunaon ente teu naik-naik. Nah, Ki. Ieu na no si levelna. Tah jingo deui aing bosen bere jingo wae. Cintiu, ya cinyayo. Sok katulah bae aing jingo ge. Tuh, tinggali. Wah, anjir, bener. Oke, mau babari. Ini mau bari. Coba. Buktikan murid pertama. Tapi kayak heula ieu aya sabaraha hiji bisa salah nyokot aing. Coba. Aha, Sabatang. salah nyokot Ki. Ya eta ente masalah wae. Teu di mana. Urut teh teu kana pucukna itu. Teu nepi kan. Ieu bisa naon Paul? Pak Iya. Ki Paul bisa naon? Buktikan. Maksudnya rek nyokot naon ieu? Kudu deui wae. Cicing. Gua mau contoh ke. Kudu di mana? Betul di urang. Oh, cicing. Oh, tah. Tunggu. Gayana halus aja. Beda, guys, beda ieu. Ya. Di mana eta? Nah, sirah mana dan sirah mana yang urut? Ketinggalan di dinya tah awan gitu tah. Bisa dicopot. Kenapa mikir teh awan gitu. Gitu. Bisa dicopot mana nama? Salah sahiji keahlianana. Orang mikiran mobil teh kan luar mobilnya. Keluar mobil, mata kan mikirnya tuh berat-berat. Sirah pinggang mana? Wah. Tapi dia ninggalin. Urut. Udah itu ada otak mana? Coba ayeuna urang ya keur mikirkeun hayang naon euy nya ya. Cing. Ketebak. Kenehnya euy manehna. Kamu teu katebak we ya, maki. Coba urang keur mikirkeun hayang naon ya. Oh.
bantuan aku guru. Tadi rada mabes soalnya. Masih bener kan sih? Rada. Oh, orang tadi itu gitu tahu wis anjir lah yang itu. Ayang minum. Deh. Ayo bener-bener kudu bener kita subunan teh. Oh, atuh kudu balata. Kenalkeun ya, kudu akur. Sok arek ieu mah babada-bada balat mah. Mana korek? Jaga. Ya. Sok atuh, yuk yang udah loh korek yuk. Kita buka. Temen ai. Ih, dia. Sopan ka guru eta. Sopan. Yang diturunkeun meureun levelna. Bisa gitu goblok teh eta korek. Eta korek henteu dibentengan bisa kacokot. Ngajak korek mah ieu jang nguji. Uji atuh. Itu yang urut. Ih, cokot. Nih, Paul. Diajar latihan. Latihan. Aya latihan. Pelang ngelak aing. Ah, bener aya. Aya kan? Ora koneng ki. Koneng. Bener ki. Ente mah da resep koneng eta ge koneng ieu mah ge. Bener eta koneng. Berarti bener. Sok cokot. Cokotnya. Jika Paul tadi latihan, lamun teu bisa keneh, urang mau dibere nginum. Cek aing siapa? Korek. Dia mah pada gara-gara tongong aja. Aing. Korek coba teu jeung eta nu kaluarna. Latihan sing bener atuh mantakan. Itu mana tadi yuk? Dia jeung urang eta mah. Atuh yeuh. Kumaha ieu aya ngudud. Pikiran pokoknya kudu beunang teh. Makanya dah. Udah berhasil ya. Cai hayang nginum. Salah nih wae. Geus beak atuh tong sagala dicok. Korek ki. Makin jeung jadi ieu. Ya ku aki urang-urang jampe heula. Aing jampe heula. Aing mah. Ya. Ngomongan sate ka dieu tah. Wah ieu ya. Iya tah geus. Jambe-jambe harupat geura gede geura alit. Sok. Yes. Sok. Bisa mah. Langsung ayo na kene. Coba ayo. Coba langsung. Ayo ki bener korek. Woi, ya bener langsung kan. Sono tuh langsung. Kalau aing mana? Iya di aing. Aduh, aing. Anjing. Ya. Wah, Kajian siapa? dia beunang rokok aing ka ditu pan. Gagal. Aing kumaha ki? Mantakan kira sok. Akuran heula. Tuh, pun guru, aduh, punten ah. Cenah. Ih, Oh, waduh. coba. Aki Paul. Aduh. Cek, aing nggak mungkin ya. Oh. Mana ki? Ya nah hate mana? Coba ki hate mana? Mana yang urut? Ya, tuh tah. Sok. Dibantu kaki. Oh, Dibantu. Bantuan iki. Cek Ah. aing oke. mau dililaka bisa dileungit ka aing ah. Nyaho atuh. Karena ki, da dia aki panggil. Pokoknya atur pisan ilmu-ilmu aja. Yang nambahan kita kudu kumaha teh ka? Mana? Nasunan. Tak panasunan. Ulah hilap ya. Euy goblok euy. 7 poe pokoknya mah. Bari heheotan. Tah. 7 poe tanya. Itu poe. Ah. Pikiran anjing eta berat goblok teh. Tapi balik kana nya geus kepanggil ieu. Mak. Heeh. Kojing. Balik ada mata urut dulu tuh. Moro kojing lo hiji. Jadi ini nama ki Paul dia kurang teh ka dieu teh. Di kamari ki urang teh nama di makan cabut nyumput ka pagi. Bener teh ka pagi aya beberapa poe. Ngaleungit. Di lo teh jangan luhur teh kalapa geura. Oh. Bos,
kamari teh nyobaan jadi ucing, eta sampahan. Aing Eta bisa tadi kumaha ya eta papangi jeung ti Paul. Nya eta menyerupai aki. Aing atoh we ieu ge saunteut cek aing teh. Tapi halus. Yo. Udah sangka-sangka. Bejaan yuk, cara nengan mah samun, cara manggil samun. Lamun aya bangkong tinca, lamun disada kok, berarti eta kisaun. Oh, Tapi sedikit kana imana. Lamun tadi sada, sejet, lain. Ibu suruh mana? Oh, kemarin kira teh. Aduh, aing. Salah aing nu guru teh nya. Oh, tidak tuh. Tidak. Eta mah kitu nya. Oh, siap. Tapi kada belum kang ada teh biasa we mah. Jalungkeun ge angkeun. Alungkeun ieu mah. Gilir kita. Nongeng. Arek di kumakeun arek. Buru nongeng ieu mah jam pelajaran pertama ya. Aing euy. Yang ganti level. Oke lah. Jongki. Oh. Anjing balik sih balik. Goblok deh. Aduh aing. Bisa untuk terbalik. Nah dia kena tangkal peteuy keun anjir. Aduh.